nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajaring barang jeung peuting. Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Jeung kahanjeluan sabab si Gimbal bener-bener ambek-ambekan tipeuting keneh meh teu ngarejep sare anu jadi bahan caritaan taya deui kajaba tingeunaan kagagalan pihakna dina peuting tadi. Sakabeh anggota Karaman ngayakeun rembagan di tempat khususna anu sok dipake riungan, sedangkeun di salah sahiji imah panggung sejena Ki Kewor anu tatu beteungna harita keur dibaturan ku Asep Bolang. Tetinggalin si Joing malah nyimar sini oge katingali aya. Si Gimbal alias si Rojak bener-bener hanjelu anu lain di kieuna. Ngaran Karaman gagak roban seolah-olah runtag komarana. Sabab peuting tadi teu mampu nembongkeun kakuatanana, malah loba anu tatu kena ku paser sarta nutiluan mah geus jadi korban bocah si Belang. Dan bener-bener belegug jeung goblok si lain sakabeh. Si Kewor deui eueuh pisan ketak jeung pola. Manya benang kudu eleh wawasen ku jalma anyar pinanggi. Bener-bener teu bisa dipercayai mah ieu. Kaduhu henteu aing langsung anu mimpin. Coba lamun diri aing langsung anu mimpin, meureunan moal ngaranapan kajadian sarupa kieu. Si Gimbal sorot panon semu beureum lantaran ngemu amarah anu kacida. Kabeh anggota Karaman taya anu cumarita puguh geus ngarti kana adatna si Gimbal. Leuwih hade cicing bari jeung jempe upama si Gimbal keur ngambek. Sabab lamun aya anu kumawani nyarita ngandung harti bakal menang paneungeul atawa panyiksa. Anu aya kalana nepikeun kabinasana puguh kabeh geus apal kana adat jadugna. Si Gimbal terus nyarita deui. Sapanjang aing ngayakeun tindakan dina ngarancak kapilemburan kakara ayeuna make ngaradapan gagal. Bila kadarngan ukur nying harepan jelema duaan. Nusa urang si Tanu sedengkeun nusa urang deui jalma anyar pinanggi anu ngaran si Seta anu hayang jadi pahlawan. Bener-bener ngeraheun. Eueuh ajena kaya kieu mah ngaran Karaman gagak roban teh. Si lain kabeh tatan-tatan dina waktu anu moalila deui urang ancurkeun lembur kertasana sarta dewek anu bakal langsung mimpin. Anu bakal mimpin si lain sakabeh Karti. Kabeh reang nemalan saur manuk. Si Gimbal terus ngumbar carita anana, mepeuskeun rasa kahanjeluan jeung katugenahna.
sedangkan di tempat sejen harita Suwangsih katingali geus aya di tempat di mana si Gimbal nyimpen buku pusaka tea puguh kayaan poe harita memang hiji kesempatan pikeun dirina. Suwangsih geus hasil nyokot buku pusaka anu disimpen dina jero tangkal kai tea. Eusi buku ditinggalian jelas mangrupa catatan ilmu-ilmu simpenan Ki Sampur anu pikeun Suwangsih mah gede pisan pangajina dina mangsa dirina ngawujudkeun naon rupa anu jadi cita-cita jeung rarancangna. Suwangsih seri sorangan bari nyarita jero hatena. Buku pusaka Ki Sampur geus aya dina leugeun aing. Hartina si Gimbal alias si Rojak moal bisa neruskeun maksud jeung tujuanana. Geus saneuleman ilmu simpenan Ki Sampur. Diri aing anu kudu neleman ilmu ti Ki Sampur. Mangke dina waktuna diri aing anu kudu mimpin karaman gagak roban anu ngaran si Rojak kudu disingkirkeun. Keun antepkeun si Gimbal sina beuki bingungeun lantaran buku anu menang maligna leungit. Wayana Gimbal, wayana geus beuki deukeut waktuna pikeun si Suwangsih ngawasa kahirupan sakabeh nu aya di ieu patempatan. Diri aing akhirna anu bakal boga pangaruh jeung kekuatan. Memang aya anu robah dina pribadina Suwangsih. Tadina mangrupa wanita anu henteu loba pangreka cara. Tapi kiwari Suwangsih geus beda jeung Suwangsih ti heula. Dirina geus ngawasa aci pangarti anu jadi pangdorong laku pikeun ngayakeun tindakan geusan ngalaksanakeun hiji rarancang jeung kahayang. Nu ceuk pangrasana mangrupa cara anu hade ngubaran hatena anu karasa kosong jeung ancur lantaran salaki jeung anak anu tetela geus ngan ukur tinggal ngaran. Suwangsih merhatikeun deui kana eusi eta buku. Jelas salianti catatan ilmu simpenan Ki Sampur oge dina eta buku teh aya tulisan ngeunaan hiji ilmu simpenan Ki Sampur anu mangrupa ilmu pamungkas nu disebut Aji Tapak Geni. Ditulis oge dina eta buku ngeunaan tata cara mangsa neuleuman eta aji pangarti. Si Gimbal moal nyahoan lamun diri aing boga maksud sarta tujuan ngalinih dirina. Pikeun diri aing memang geus jadi hiji katangtuan. Naon hartina hirup bener oge. Sabab teteh lagi ningan kalaka ancur rumah tangga aing. Dakoan sia dina waktuna. Sakadang deui Rojak. Anjeun bakal nyaho saha sabenerna si Suwangsih. Ayeuna diri aing bakal neleman ieu eusi buku. Geus kitu mah Suwangsih terus indit ninggalkeun eta tempat. Buku pusaka terus diasupkeun kana jero kabayana lempangna tenang lantaran hate anu ngarasa senang. Waktu tepung jeung si Gimbal anu kakara beres riungan, harita si Gimbal netep antep ka Suwangsih bari terus nyarita. Geus di mana Suwangsih? Benteu ngarti pisan nyaho akang neneangan. Na teu nyaho akang ayeuna keur ambek-ambekan. Sok aya bae ari taun teh. Si Gimbal rada buka mata dina nyaritana ka Suwangsih, tapi Suwangsih henteu sieunneun ku si Gimbal ayeuna mah kalaka seuri bari terus ngajawab. Kunaon ari Kang Rojak bat kalaka ngamek ka abdi? Abdi kakara balik ti cai Kang. Na teu meunang abdi ka cai. Lamun ambek ka barudak ulah ambek-ambekan ka abdi tukang Rojak. Suwangsih malik neuteup. Ku paneuteup anu seukeut. Tadi nama si Gimbal rek terus nafsu, tapi ras inget Suwangsih ayeuna lain Suwangsih baheula. Tapi geus nyangking pangabisa anu satata jeung dirina. Sedengkeun ilmu rambut carongcong anu jadi andalanana oge rasiah kelemahanana estu kakepeul ku Suwangsih. Si Gimbal alias Rojak jadi leumpeuh deui hatena. Aya rasa kaduhung anu ngancik dina hate si Gimbal.
bet buka rahasia sagala rupa kadirina Suwangsi, malah nepikeun kanurunkeun ilmu sagala rupa. Akhirna ayeuna ka Bandungan Suwangsi lain sieun mangsa dirina buka mata, tapi kalakah Malik muncereng bari mencerong pinuh ku kawani. Si Gimbal ngabantingkeun awakna diuk nangunjar lambar bari nyarita deui. Aduh, akang bener-bener keur lieur ieu teh Suwangsi. Sabab sakumaha anu geus dikanyahoankeun. Naon rupa kajadian tadi peuting pikeun diri akang mah mangrupa kajadian anu bener-bener matak tugeunah kana hate. Si Kewor geus teu bisa diandalkeun deui ayeuna mah. Tanakana, komo kitu, beuteungna geus tatu. Leuwih alus oge, buru-buru kojor. Ulah nyalahkeun teuing Ki Kewor Kang Rojak. Tapi anu jelas, di pihak lembur kertasana anu ngaran seseta teh lain jalma sambarangan, hartina lain pitandingan Ki Kewor Kang. Urang kudu narima kana ieu kanyataan Kang Rojak. Ulangan ukur bisa nyalahkeun wungkul. Jadi nu penting mah malah lain mikirkeun kumaha carana ngaranyah deui ka eta lembur Kang. Tapi sangkan anu ngaran si Seta nyata anu jadi halang teh bisa diparagatkeun nyawana Kang. Suwangsi negerakeun jalan pamikiranana. Si Gimbal unggut-unggutan memang bener naon rupa anu dicaritakeun ku Suwangsi. Nu leuwih utama mah lain mikirkeun pangeusina pilemuran anu geus bisa ngayakeun sikep ngalawan, tapi jalma anu ngaran Seta anu kudu leuwih ti heula disingkirkeun. Tetelanyaan pinter ayeuna mah Suwangsi tehnya. Memang bener, kudu kitu leuwih ti heula diperenan jiwanata jalma anu ngaran si Seta teh. Nu saolah-olah dina waktu ayeuna keur jadi tenggelan pangeusih pilemuran kertasana. Nah Kang, nyobaan kitu, ngalanglang. Mana tamang kelukna nu ngaran si Seta teh? Ya ari cek abdi mah mending keneh kitu Kang Rojak. Moal Ki Kewor eleh jajaten lamun pangartina atawa elmuna teu hebat. Jadi iwati Kang Rojak anu kudu mampu merenan jiwana Kang. Bener Suwangsi. Lamun kitu mangke penting akang bakal nyobaan gesan ngalanglang sacara dedemitan. Bet panasaran hayang nyaho ka jalma anu ngaran si Seta. Lamun perlu sarta memang aya kesempatan akang bakal langsung merenan jiwana. Tah, kitu Kang. Sikap hiji lalaki sajati atau pamimpin memang kudu kitu Kang Rojak. Sok, ayeuna mah mending keneh kitu cek abdi mah Kang. Lamun geus eueuh jalma anu ngaran Seta apanan bakal laluasa keur barudak oge Kang. Suwangsi, lamun seug nyahoeun Seta teh nyatana Bardan anu jadi salakina tangtu moal wani nyarita kitu. Tapi da puguh Suwangsi mah memang geus boga anggapan yen Bardan ngan ukur tinggal ngaran. Caturkeun di tempat sejen. Harita nyata di imah anulian masih keneh di daerah tempat pamukiman Karaman Gagakroban. Katingali Ki Kewor humargung nahan kanyeri. Sakitu oge geus meunang ngubaran beuteungna anu kasabet ku beusi seukeut dina leungeun buntungna Seta masih keneh remes ku getih. Nyi Marsini jeung Asep Bolang sarua ngarasana langsa hatena. Puguh Nyi Marsini mah bapak pernahna, sedangkeun Asep Bolang mah pernahna teh guru. Teu matak aneh lamun hatena pada ngarasa salempang. Ki Kewor ngareret ka Asep Bolang bari terus nyarita. Sep, bapak ilaing bener-bener teu beunang dijelemakeun hianat euy. Dewek moal nepikeun ka kieu lamun bapak ilaing teu hianat. Dewek bener-bener nyeri hate ku kitanu. Dewek moal kieu lamun eueuh si Seta. Aduh, bedeung nyeri Marsini. Ki Kewor terus sumaregung nahan ka nyeri. Nyi Marsini dina waktu harita riuk paromana ngemuka sedih, ngareret ka Asep Bolang terus nyarita. Kang Asep,
kudu ngayakeun tindakan. Sanajan bapak sorangan lamun memang jadi penghalang sarta bakal ngabahayakeun pikeun urang, kudu aya tareka pikeun nyingkirkeun anak Kang Asep. Cek Nyi Marsini, padahal mah anak tere, tapi nyebutna teh bet ngaakangkeun teu beda ti kabebeureuh dina paneutupna oge. Da puguh ari kitu teh mah memang antara Nyi Marsini jeung Asep Bolang teh sok rajeun aya hubungan asmara di satukangeun kitanu. Asep Bolang ungeuk bari terus nemalan. Memang akang oge keur mikir geus saneangan jalan Marsini. Puguh lamun anu ngaran si Seta aya keneh kaayaan pilemuran moal woleh dibarengan ku rasa kawani pangeusina. Lantaran boga anggapan aya gunung panangeuhan. Jadi nu jadi kunci utama nama nyata kudu nyingkirkeun heula si setana tah Marsini. Ari sugan teh kita nu teh rek ukur ngan sakadarnya ni wara wungkul dina harti tetep bilu ka urang. Arepek teh geningan tetela geningan bet nyaan dirina hianat ka urang. Sing kuat abah, sing kuat bah. Tahan rasa kanyerina bah. Tahan. Lamun abah heueuh abdi saha anu jadi bahan panangeuhan bah. Nyi Marsini teu bisa nahan ragragna Cipanon. Ki Kewor nyekelan leungeun anakna bari sumengir nahan ka nyeri. Puguh asa beukili nu bae. Ayeuna mah beuteungna teh. Abah kuat Marsini. Tenang, teu kudu sedih. Ngan bakal leuwih lugina jeung suka. Lamun teh mah si Tanu jeung si Seta bisa dialat jiwana. Ilaing bener-bener rek bakti ka guru. Sep. Jelas. Kuring bakal bela pati kanu jadi guru ki. Leuwih hade jadi musuh jeung bapak sorangan anu geus sianat. Batan teu bela pati kaki guru. Ku enak kitu, henteu kudu ngarasa salempang ki. Kuring sorangan langsung anu bakal ninak nu jadi bapak. Ngan meme kitu tangtu be rek badami jeung Ki Gimal. Sebab iwalti Ki Gimal anu bakal jadi pilawaneun sarta baris bisa ngalajiweuna si Seta ki. Bener, memang teu salah eta ceritaan teh Sep. Dewek oge kadinya mikir teh. Nah kira-kira na ilaing sanggup pikeun ngalajiwa jadi bapak sorangan anu geus hianat ka urang Sep. Nah make henteu jeung sanggup segala rupa Ki Guru. Cek kuring oge leuwih hade bela pati ka Ki Guru. Batan kanu jadi bapak sorangan anu tetela hianat sarta geus ngarugikeun urang. Jelasna kuring sanggup ngalaksanakeun pancenaon bae oge ti Ki Guru. Asep Bolang negrakeun eusi hatena. Anu memang puguh geus kapangaruhan ku lingkungan kahirupan alam karaman. Rasa hormat jeung kanyaah kanu jadi bapa teh memang geus ngurangan. Sokomo ieu kitanu dianggapna geus hianat. Ki Kewor katingali rada marah mai paromana. Tanda hate anu senang lantaran muridna bener-bener bakti satia ka guruna. Syukur lamun kitu mah Asep. Cirien ilaing teh murid anu bener-bener satia sarta bakti ka dewek euy. Duh, maneh Marsini nah kumaha moal balik deui ka lemur ka si Tanu. Nyi Marsini gideug bari terus ngawalon. Moal abah sabab kenaon balik deui oge eueuh hartina. Puguna jadi salaki geus teu bisa dicekel jangjina. Dirina bener-bener geus hianat ka urang. Komo ieu satadina oge apanan? Abdi teu hayang make kudu boga salaki ka aki-aki ngan abah anu ngeukehan maksa ka abdi. Ayeuna kieu geuningan jadina. Umat Kang Asep. Kaayaan abah kieu kudu aya balitunganana Kang.
Geranteng ngobrol telila aya anu datang si mana horeng Suwangsih geningan anu datang kadinya teh pugeng memang acan kungsi neang kumaha keayaan Ki Kewor. Nyi Marsini jeung Asep Bolang mere tempat ka Nyi Suwangsih anu harita terus nanya ka Ki Kewor. Kumaha nama si keneh karasa nyeri Ki Kewor? Lain geus diubaran tadi teh. Ki Kewor neuteup ka Suwangsih bari terus ngawalon di barung jeung nyengir nahan ka nyeri. Masih keneh Nyai. Memang cukup jero siga nama sabetan si seta teh. Nu matak masih keneh nyanyautan ieu teh. Wayana Ki Kewor. Ki Kewor kudu tahan. Tadi kuring geus badami jeung nu jadi salaki. Cinek nama Kang Gimbal ke penting sorangan bakal ngalanglang ka pilemuran kertasana. Nu utama nama nyata hayang kulengan sorangan langsung si seta binasa heula. Sabab sebenarnya eta anu jadi sumberna kekuatan di lemur kertasana. Dina harti anu boga pokok geus mangaruhan pangeussi pilemuran kertasana. Ku cara kitu tangtu si seta bakal binasa. Mangka tinakan saterusna mah tangtu bakal lancar segala rupana. Nya syukur atuh lamun kitu mah Nyai. Memang sigana bae Iwalti Ki Gimbal anu bakal bisa ngelehkeun atawa ngalajiwana si seta. Nu memang lain bantrak-bantrakeun pangartina. Sanajan nya kokodna anu katuhu buntung disambung besi seukeut, tapi ulin bela dirina aduh hebat kacida. Suwangsih terus ngareret ka Asep Bolang. Rada lila paneteupna eureun. Asep Bolang oge nya kitu deui. Pareng keur neuteup ka Suwangsih. Memang geus wawuh Suwangsih jeung kabeh anggota Karaman Gagak Roban nya kitu deui jeung Asep Bolang katut Marsini. Ngan tara rajen mindeng panggi. Ayeuna kabeneran bisa tapung deui anu memang ari rupa mah Asep Bolang teh da puguh ka Asep. Suwangsih sireleutik ka Asep Bolang bari terus nyarita. Kumaha tuh? Ini ngan bet kitu kita nu teh Sep. Hianat geningan ka urang. Eta kumaha kira-kirana sikap urang ku ayana anu jadi papa kitu cik. Asep Bolang terus ngawalon kana pananya Suwangsih. Memang jadi bapak kudu diwarah Nyi Gimbal. Sabab ku ayana tindakan hianat nu jadi bapak kuring. Akhirna guru kuring menang musibah seperti kieu. Tacan sudi rasaning ati lamun tacan bisa ngayakeun balitungan sanajan jeung bapak sorangan. Ayeuna Ki Gimbal boga maksud pikeun ngalajiwana si seta. Puguh eta kacida hadena sabab lamun geus eueuh eta jelema mah tangtu lembur kertasana teh bisa dikawasa ku urang sapinuhna. Suwangsih seuri sugema ku jawaban Asep Bolang. Anu memang kitu kuduna lumaku aturan jeung tata kahirupan di alam Karaman. Eueuh indung, eueuh bapa, lamun memang henteu sapamadegan jeung satujuan, tangtu dianggapna musuh. Hade, lamun kitu mah Asep. Ngan pikeun saheulaanan mah leuwih hade. Baturan bede di heulanya Ki Kewor. Upama engke si seta geus ajal binasa ku si Gimbal, aku salaki kuring maksud teh. Kakara didinya ngayakeun tindakan ka kita nu. Sok singgancang cagar deui Ki Kewornya. Cek Suwangsih bari terus amitan ninggalkeun eta patempatan, paling akhir ngareret ka Asep Bolang bari terus nyarita. Alus nama Asep Bolang badami jeung Ki Gimbal geus sanangtukeun waktu anu hade mangsana nyilidik ka lemur anu aya hubunganna jeung pamaksudan anu tadi nyata nindak si seta jeung kita nu. Asep Bolang malik neuteup ka Suwangsih terus ngajawab. Hade engke kuring bakal nepungan Ki Gimbal Nyai. Sabab memang kudu dibadamikeun ti ayeuna. Sangkan segala rupana bisa buru-buru beres. Geus kitu mah Suwangsih terus init ninggalkeun eta patempatan. Sedangkeun Asep Bolang terus nitipkeun heula Ki Kewor anu jadi guruna ka si Joing jeung Nyi Marsini. Dirina rek nepungan heula si Gimbal, geusan matotoskeun babadamian sakumaha anu dimaksud tadi ku Suwangsih.
Si Gimbal tepung jeung Asep Bolang. Duanana terus badami ngeunaan lengkah anu bakal disorang. Anu masing-masing memang boga pancen sewang-sewangan. Kadenge harita si Gimbal nyarita deui. Syukur. Lamun memang Asep Bolang boga pamikiran atau papadegan yen Kitanu jeung si Seta kudu ditindak. Si Seta bagian dewek sedangkeun si Tanu si laing anu kudu ninakna. Syukur Bapak Ilaing lamun benang disadarkeun deui dina harti daek balik deui bilu ka urang. Ngan lamun kekeh bakal mia ka si Seta nganu harti meureunnan jadi musuh pikeun pihak Karaman Gagak Roban. Kitu cek pikiran dewek mah Asep. Memang bener kitu pisan Ki Gimbal. Jeung deui memang bener. Kudu kitu tah ditindak. Sabab pikeun diri kuring sanajan bapa sorangan lamun memang salah sarta henteu sapamadegan nganung harti musuh pikeun diri kuring. Asep Bolang tandes negerakeun pamadegan jeung tekad hatena. Alus lamun kitu mah euy. Eta hiji sikap anu hade memang sakuduna eta jiwa teh dipibana pikeun sakur anggota Karaman Gagak Roban. Ngan maksudnya isuk penting urang nyobaan ngalanglang ka pilemuran. Jadi si laing bareng jeung deweknya miang nuju ka pilemuran Kertasana. Kitu di antarana obrolan atawa babadamian antara si Gimbal jeung Asep Bolang anu memang jiwana geus henteu dibarengan ku panalar anu jembar. Sanajan ka bapa sorangan lantaran henteu sahaluan boga maksud pikeun nindak ku cara kakejeman. Nyedek kawan Cisore di mana geus ngarasa rineh waktuna. Kalawan dalih aya perlu kapileuweungan pikeun ngalak hayam leuweung, harita si Gimbal terus miang nuju ka tempat di mana dirina nyimpen buku pusaka teh. Nyata ka tempat anu kungsi dituturkeun ku Suwangsi. Di lebah tangkal kai gede teh kacida ngarasa kagetna si Gimbal sabab buku pusaka teh tetela bet eueuh alias leungit teu pupugu. Ngahuleng ngaraga meneng si Gimbal bari nyarita jero hatena. Ay aneh bener-bener aneh jeung teu kaharti nasa anu geus maling buku pusaka ti Ki Sampur tanya. Da pugu eueuh anu nyahueun atuh kaya tempat kajabat ti diri aing. Aduh nyaan mata kaget bikin diri aing teu ngarti sabang kelukna anu geus kumawani maling eta buku. Si Gimbal kukulintingan bari mariksa kaayaan di sabudeureun eta patempatan sugan aya tanda-tanda geus aya jalma anu ngambah kadinya. Tangkal kai terus diulak diilik tempat nyimpen buku teh bet kurang yakin sigana teh lamun buku anu disimpenna leungit. Tapi wele teu bisa aya keterangan naon anu jadi marga lantaran pangna leungit. Dibarung ku paroman anu marung kawut tanda hate anu kusut. Harita si Gimbal terus balik. Suwangsih pura-pura anu teu nyaho padahal dina hatena mah geus bisa maca tangtu bieu si Gimbal teh datang ka tempat anu dirahasiakeunana teh.
anu akhirna bukuna kanyahoan leungit. Puguh seuri Suwangsi dina hatena mah, tapi memang bisa nyumputkeun semuna. Harita terus nyarita nanya ka si Gimbal. Kunaon geuningan? Bet siga anu nguyung kitu Kang Rojak. Nah aya naon? Bet mending nguyung sarta nguluwut katingalina teh. Si Gimbal narik napas panjang bari nyarita, dibarung jeung nyumputkeun semuna. Wah, naon nyai? Akang memang rada lieur. Lain mikiran naon, tapi anu jadi pemikiran teh lian nyatana ngeunaan kagagalan dina waktu kamari. Anu sakuduna mah hasil, tapi tetela kalaka gagal total. Bener-bener rugi pikeun urang. Suwangsih seuri puguh dina hatena mah ngarti si Gimbal ngan ukur nyarita anu teu sajalan jeung pikiranana atawa hatena. Suwangsih nyarita jero hatena. Rasakeun ku anjeun Rojak. Ayeuna tangtu ngarasa bingung sabab buku pusaka Tiki Sampur eueuh di tempatna. Sakadang deui diri aing anu bakal nyangking aji tapak geni. Puguh ilmu eta anu jadi udagan si Rojak oge apanan. Si Gimbal memang teu wani terus terang ngeunaan kaayaan anu karandapan ku dirina dina waktu harita. Da puguh saasatna memang rasiah manehna ngeunaan kajadian anu karandapan bieu mah. Suwangsih oge teu kapapanjangan gancang nyalenggorkeun obrolan kana hal anu sejen. Memang sakuduna rarancang jeung Asep Bolang teh ulah diengkekeun deui Kang Rojak. Leuwih gancang tinang tu bakal leuwih hade. Sabab lamun lila diantepkeun tangtu anu ngaran si Seta teh moal oleh jadi gangguan pikeun urang Kang. Nu matak Akang geus mastikeun waktuna anu hade. Taya deui kajabat ti peuting isukan. Akang jeung si Asep bakal miang kade di dieu Suwangsi. Sing percaya atuh ka abdi Kang. Padahal upami memang diri abdi dibutuhkeun tanaga, abdi saya gagesan ngabantu Kang Rojak buat tanaga atawa pikiran. Suwangsi siga anu nya ngasongkeun diri gesan ngabantu, anu sok padahal mah miharep sangkan si Gimbal bener-bener buru-buru init. Sangkala luasa dirina neuleman sarta ngimeutan ilmu simpenan Ki Sampur nu aya dina buku pusaka anu ayeuna jadi kapemilik ku dirina. Si Gimbal seuri leutik ka Suwangsi ngan jelas seurina bangun anu teu hayang bari terus nembalan. Pira kadar nying hareupan jelema saurang manya Akang bake kudu dibantu segala rupa ku Suwangsi. Akang yakin serta percaya sapinuhna nu ngaran si Seta bakal ajal binasa ku leungeun Akang. Jadi ku ayeuna kitu sing yakin kana kakuatan jeung kaampuhan Akang Suwangsi. Nya atuh pemikitu mah teu naon Kang Rojak. Ngan satadina be abdi mah bisi memang butuh ku bantuan abdi. Sabab sanajan kumaha oge abdi tepan ayeuna teu polos-polos teuing Kang. Si Gimbal terus amitan ka Suwangsi. Alesanana mah rek neang heula ki kewor anu masih keneh tacan sehat. Anu sok padahal mah hayang ngabrang-brangkeun hate bari mikiran nah sabenerna saha anu geus nyokot buku pusaka simpenan anu memang rasiah pisan tempat nyimpenna oge. Anu ceuk pangrasana mah eueuh saurang oge anu nyahoeun jeung acan aya jelema anu ngambah ka eta patempatan. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM DSP 1188 AM Stereo
DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajaring berenjeng peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.